Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam sing asup surga, nu teu ngajawab salam sing asup angin. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja anu opat mutlak milik zat anu maha kuat, nyatana Allah nu kagungan sifat kudrat sinareng iradat. Anu mana berkat kudrat sinareng iradatna urang sadaya tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok sinareng patepang wajah di ieu haplah mubarakah dina raraga tolabul ilmi. Oge teu hilap shalawat miwah salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan alam nabi akhir zaman, nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana diutus janten rahmat ka sadaya alam. Teu hilap ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'ut tabi'atna, malah mandar dugdugi ka urang sadayana anu niru sinareng nyonto kana sakumaha jajak langkah mantena. Mudah-mudahan sing kacepetan syafaat min yaumil jasa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusim kuring dimulyakeun para guru, para ajengan, para ustaz, para alim ulama, oge nu kusim kuring dipika hormat aparatur pamarintah tikawit bawahan dugi ka atasan, nu kusim kuring dipika hormat ibu-ibu, bapak-bapak, para pamuda, para pamudi katut murang kali, oge teu hilap hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kumaha ibu daramang? Alhamdulillah. Urang ayeuna parantos nincak di akhir bulan ke-12. Bulan naon teh? Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah teh menurut kalender Hijriyah mah bulan ke-12, bulan terakhir di tahun 1443 Hijriyah. Alhamdulillah. Anu mana bulan Dzulhijjah teh kaasup kala sahiji bulan anu haram. Bulan haram teh aya 4. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, oke bulan Rajab. Jadi
dina sataun anu jumlahna 12 bulan teh aya 4 bulan haram. Bulan haram teh bulan suci atanapi bulan mulia, nyatana bulan Dzulqa'dah mun ceuk urang mah bulan Hafid. Kemudian bulan Dzulhijjah ceuk bulan urang Marayagung, terus bulan Muharram oge nu kaopanda bulan Rajab, eta mah kagolongkeun bulan haram. Nah disebut bulan haram sabab dina 4 bulan eta teh ngandung peristiwa, ngandung kisah, ngandung sejarah anu penting khususna pikeun urang umat Islam. Oge sing sajalma anu ngalakukeun kamaksiatan, kadorakaan ka Allah Subhanahu wa taala, maka balasanana oge leuwih berat. Nauzubillahi min dzalik. Para wargi sadayana nu kusim kuring dipika hormat. Sataun teh aya 12 bulan. Sabulan teh 30 poe. Sapoe teh 24 jam. Sajam teh 60 menit. Samenit teh 60 detik. Sadetik sakumaha? Sadetik teh sadetok. Tah sakieu sadetik. Jadi urang hirup teh geus ngalewatan sababaraha taun, sababaraha bulan, jam, menit, oge detik. Naon artina? Artina urang teh masih keneh dipaparinan nikmat mangrupakeun panjang umur. Sabab umur mah eueuh nu nyaho, eueuh nu apal. Wah, aya nu apal saha ajengan. Naon sababna ajengan apal? Aya cenah doa panjang umur. Yakin lamun urang ngadoa panjang umur, umur urang bakal panjang? Bo yakin? Ibu osok ngadoa panjang umur tara? Osok tara? Nu osok umurna hayang panjang, nu tara berarti hayang tereh maot. Teu ngajamin Bu, teu aya jaminan sok sanajan aya doa panjang umur, tapi teu ngajamin sok sanajan kiai, sok sanajan ustad. Nu kadua maot mah umur teu ningali rek nu cager rek nu gering. Wah ieu mah yakin bakal panjang umur. Naon sababna? Dokter mah bakal apal panyakitna, bakal apal panyawatna, gering naon bakal apal. Nah aya jaminan jalma nu profesi atanapi pagaweanana dokter panjang umur moal. Wah cenah ieu mah paranormal, dukun, tukang ngubaran, aya jaminan umurna bakal panjang? Teu aya. Naon sababna? Sabab maot mah rahasia. Moal bisa dihayang-hayang, ditereh-tereh, moal bisa diembung-embung sok sanajan urang mung kana maot. Naon maksudna? Ieu pentingna urang memperhatikeun, ngamanfaatkeun waktu. Naon cenah Bu? Ngamanfaatkeun waktu. Makana ngaji rebo ayeuna orang judulan wae waktu. Naon sababna? Ieu relevan, cocok jeung ayeuna urang di bulan terakhir, di tahun terakhir, di tahun 1443 Hijriah. Urang tapakuran, urang merenung, urang mikir babarengan. Selama urang lahir nepi ka ayeuna geus loba taat atanapi maksiat. Loba alus, loba goreng. Loba naon deui ibadah atanapi teu ibadah. Urang hitung, urang muhasabah, urang pariksa. Bisa kajawab ku waktu. Jadi waktu teh hiji perkara anu kacida pentingna, anu kacida mahalna. Naon sababna? Sabab waktu mah moal bisa diulang deui. Wah cenah aya keneh isuk beda. Poe ayeuna jeung poe isuk belum tentu sarua. Reboan mah minggu hareup we aya keneh bakal beda rebo ayeuna jeung rebo hareup. Sabab waktu mah ukur aya 3. Kamari ayeuna jeung isukan. Kamari geus jadi sejarah, geus jadi kisah. Ayeuna nya ayeuna keur dilakonan, isuk belum tentu naha urang nepi ka isuk atau nepi henteu. Ta ieu kacida pentingna waktu. Maka aya keterangan al waktu kasaifi. Waktu teh seperti pedang. Terang ibu pedang, bedog terang ibu bedog terang, peso terang peso terang. Ta dimisilkeun pedang. Lamun mah urang bisa ngagunakeun kana eta pedang bakal salamet diri urang. Tapi sabalikna
lamun urang teu bisa ngamanfaatkeun ngagunakeun kana eta pedang, maka tong barorah ka batur diri urang sorangan oge bisa cilaka. Ta eta penting-pentingna waktu. Oge cek tukang dagang mah waktu teh ibarat uang, ibarat duit. Nu dagang mah fokus neangan duit. Jadi setiap waktu teh berharga pikeun ngahasilkeun duit. Ibu-ibu butuh duit. Ibu-ibu butuh duit. Butuh sarua ibu tuh mah. Cek budak sekolah, cek santri, waktu teh ibarat ilmu. Setiap waktu teh dimanfaatkeun, digunakeun pikeun nyupri ilmu, pikeun ngamalkeun ilmu. Ta ieu berhargana waktu. Jadi bakal beda poe kamari, poe ayeuna jeung poe isukan. Baik kuantitasna maupun kualitasna belum tentu sarua. Maka ti itu urang penting ngamanfaatkeun waktu. Naon deui sababna? Sabab Allah parantos ngadawuh dina Al-Qur'an surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu asar, demi masa. Waw didinya waw huruf qasam. Huruf qasam teh naon? Huruf sumpah. Dina kitab Jurumiyah huruf qasam, huruf sumpah teh aya 3. Wa huruful qasami wahia al-wa'u wal ba'u wa ta'u. Tawau teh salah sahiji huruf qasam, huruf sumpah. Wal asri, demi waktu. Kacida berhargana waktu nepi ka Allah sumpah atas nama waktu. Di dia pentingna waktu. Innal insana, sanya-nyana sakabeh manusia, rek lalaki rek awewe, rek ngora rek kolot, rek di kota rek di kampung, rek di mana bae. Innal insana sakabeh manusia lafi khusrin, eta aya dina karugian. Ibu hayang rugi hayang untung. Ibu hayang rugi hayang untung. Untung nu dagang hayang untung, nu tani hayang untung, nu ternak hayang untung, kabeh hayang termasuk si ari ge hayang untung, ari untung. Jadi kabeh manusia terugi di pandangan Allah teh. Timbul pertanyaan, kumaha carana ngarah urang salaku manusia teu kagolongkeun jalmi anu rugi. Nu kahiji tadi urang kudu bisa ngamanfaatkeun waktu. Dawuhan Kangjeng Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara. Igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikeun, manfaatkeun 5 perkara samemeh datang 5 perkara. Naon nu kahiji? Syababaka qabla haramika. Manfaatkeun waktu ngora anjeun samemeh anjeun kolot. Mumpung urang ngora keneh, manfaatkeun pikeun nyar ilmu. Mumpung urang ngora keneh, manfaatkeun pikeun gawe. Mumpung urang ngora keneh, sing getol ibadah. Samemeh engke datang kolot. Di dieu aya nu ngora. Ibu-ibu aya nu ngora? Ibu-ibu aya nu ngora? Ibu-ibu mah kolot, nu ngora mah ibi-ibi. Nenek-nenek ayah, nenek-nenek ayah, kolot nenek-nenek mah nu ngora mah nona. Tah, mumpung urang ngora, da ngora di dia mah bisa ngora umur. Jadi maksudnya teh umur di dia mah ngora. Sabab karasa meureun geus kolot mah Bu, ruku hese lempeng leres, naon nyeri cangkeng atawa nyeri tuur. Terus sujud nyeri ping. Ah geus loba alasanana ngora mah asam urat teh mah, kolesterol teh mah, naon deui? Raromeheun teh mah. Geus rupa-rupa pokona mah. Jadi manfaatkeun. Diperintahkeun ku Kangjeng Nabi urang teh pikeun ngamanfaatkeun waktu nu kahiji waktu ngora urang samemeh kolot. Keur ngora mah titinggalian masih kene bengras. Awak jag-jag waringkas, tanaga bedas. Beda jeung geus kolot. Titinggalian geus buram, tanaga geus ngurangan, sagala kurang kadenge sabab naon geus kolot. Ta manfaatkeun sababaka qabla haramika. Manfaatkeun waktu ngora urang samemeh datang
kolot. Nu kadua wasihataka qabla sakomika, manfaatkeun waktu sehat samemeh urang kakenaan kuno ngaranna gering. Ibadah ngeunah keur sehat mah, ibadah ngeunah keur sehat mah, ibadah sumanget keur sehat mah, getol ibadah sabab awak urang keur sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Coba keur gering tong baroraah ibadah dahar oge henteu ngeunah sabab keur gering. Keur sehat mah dahar jeung daging hayam ngeunah, dahar jeung daging sapi ngeunah, dahar jeung jeroan sapi ngeunah. Coba ari keur gering tong baroraah jeung asin, tong baroraah jeung gehu jeung daging hayam anu empuk ge keur gering mah asah henteu ngeunah. Makana penting ngamanfaatkeun waktu sehat urang saacan gering pikeun naon ibadah ka Gusti Allah. Nu katilu wal ghinaka qabla fakrika, manfaatkeun waktu gina beunghar boga harta loba qabla fakrika samemeh datang butuh, samemeh datang fakir, samemeh datang miskin. Tah lamun mah urang dikersakeun jadi jalma beunghar, manfaatkeun kabeungharan urang pikeun ibadah ka Gusti Allah. Manfaatkeun kabeungharan urang pikeun nulungan nulungan dulur, pikeun ngaluarkeun sedekah, zakat, infak, wakaf jeung sajabana dina waktu urang keur beunghar. Samemeh datang sangsara. Keur sangsara mah tong baroraah mere, tong baroraah nyumbang, jang diri sorangan oge hararese sabab teu boga. Ta manfaatkeun waktu beunghar urang samemeh datang miskin, terutama beunghar hatena. Sabab naon? Sabab jalma nu sedekah keur kaayaan beunghar biasa, tapi jalma fakir, jalma miskin sedekah eta luar biasa. Rek susah, rek senang tetap sedekah. Ta manfaatkeun. Makana lamun urang dikersakeun loba harta, jalma beunghar, jalma agnia, urang ulah perit, urang ulah koret, terutama dinu kawajiban urang. Naon wajib teh aya zakat, zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah urang teu mampu baju lebaran 2 setel sewang kabeuli. Zakat fitrah teu mampu kue lebaran salomari kabeuli. Orson, Coca-Cola, Sprite, Fanta kabeh diborong. Ari zakat fitrah henteu mampu. Sigana moal aya di Burujul mah nya insyaallah moal aya moal aya nu ngaku. Ta manfaatkeun waktu beunghar urang samemeh datang miskin. Boga duit kurban, boga duit infak, boga duit sedekah. Naon ngamanfaatkeun waktu beunghar sabab nya dunia mah kahirupan memutar seperti roda. Kadang kalana urang teh aya di luhur, kadang kala urang teh aya di tengah, kadang kala urang teh aya di bawah. Lamun urang keur kaayaan di luhur, urang kudu loba bersyukur, syukur ka Gusti Allah masih keneh ngora. Syukur ka Gusti Allah masih keneh dipaparinan sehat. Syukur ka Gusti Allah urang dipaparinan kabeungharan. Oge lamun aya di tengah-tengah urang kudu istiqomah, kudu qanaah kana naon anu parantos dipasihkeun ku Gusti Allah. Oge lamun urang keur kaayaan di handap, urang kudu ngagedekeun kana kasabaran. Ta eta nu katilu bu, wa ghinaka qabla fakrika. Nu kaopat, waktu nu kudu dimanfaatkeun ku urang teh naon? Wa faraghaka qabla suglika. Mangpaatkeun waktu nyantai, waktu luang urang samemeh datang waktu sempit. Naon waktu sempit teh? Waktu sibuk. Jadi lamun mah urang keur nyantai di lembur, salat berjamaah. Lamun urang keur nyantai di lembur, milu pangajian. Lamun urang nyantai di lembur, naon wae ibadah pigawe ku urang, samemeh datang sibuk. Geus sibuk mah tong baroraah nu sunat, nu wajib ge loba di poho. Laras teu bu? Salat Isya teh wajib, tapi karagok ku bola kahalangan, tah salat Isya teh ku nonton bola. Ngaji teh pengajian teh wajib, tapi kahalangan ku sinetron, kahalangan tah kewajiban teh kudu sinetron. Makana manfaatkeun waktu nyantai urang samemeh datang waktu sibuk. Tah geus sibuk mah syukur-syukur, nu wajib mah da ulah ditinggalkeun, nu sunah pigawe oge. Kang lamun urang keur nyantai, urang manfaatkeun sabener-benerna pikeun ibadah ka Gusti
Allah. Oge nu terakhir nu kalima waktu nu kudu dimanfaatkeun ku urang teh naon? Wa hayataka qabla mautika. Manfaatkeun waktu hirup samemeh datang maut. Sabab tadi cek sim kuring ge maut mah eueuh nu nyaho datangna ngadodo ho. Nu ngora nu kolot maut. Rek pejabat rek rakyat maut. Rek guru rek murid maut. Rek awewe rek lalaki maut. Sabab maut mah ngadodo rahasia. Rek di imah rek di luar imah rek aya bencana eueuh bencana nu maut mah angger aya. Sabab sifatna rahasia sifatna ngadodo. Nah anjeun geus poho yen maut ngadodoho hirup katungkul pati di langit panderi nutup catur diri hirup rek dipungkasan sejah hisab amalan dipapag balitungan narima ganjaran atawa siksaan nalika laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda teu nulungan hamo dipake tanggelan nafas anu panganggesan geus kaluar tina badan hate cerik balilihan taya pisan pamuntangan. Geus maot mah harta banda teu bisa nulungan. Naon nu bisa nulungan urang mah ukur amal urang. Eta mah di kuburan teh aya nu dibaturan ku amal alus, aya nu dibaturan ku amal goreng. Wa hayataka qabla mautika. Manfaatkeun waktu hirup samemeh maot. Pikeun naon? Pikeun urang jadi jalma anu untung. Pan tadi ge innal insana lafi khusrin. Kabeh manusia teh rugi. Kumaha ngarah urang engke balik ka Allah jadi jalma anu untung alias teh rugi? Jawabanana nu kahiji illal ladzina amanu. Kajaba jalma nu moal rugi teh jalma anu ariman. Ta eta bekal nu kahiji amal nu bakal maturan urang engke di poe kubur teh di alam kubur di poe kiamat teh nyatana iman. Jalma nu iman mah naon moal jadi jalma anu rugi. Tegasna jalma nu iman mah jalma anu beruntung. Qad aflahal mu'minun. Geus bukti nyata paragja saha al mukminuna jalma-jalma anu ariman. Da sim kuring percaya di dieu mah di kampung Burujul mah sadayana iman ka Gusti Allah. Sadayana iman ka malaikatna Gusti Allah. Iman ka kitab-kitabna Allah. Iman ka utusanana Allah. Iman ka poe akhir oge iman kana papasten hade goreng eta tetep ti Gusti Allah. Naon areun disebut iman teh? Kangjeng Nabi ngadawuh al imanu huwa ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ari iman teh ma'rifat ku hate, ma'rifatun bil qalbi. Ma'rifat ku hate. Nu kadua wa iqrarun bil lisan, ngucapkeun ku lisan. Nu katilu wa amalun bil arkan, migawe ku anggota badan. Kuring iman ka Gusti Allah kareteg dina hate, percaya deui. Percaya teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan beurang kalan penting angin Gusti Allah. Teu aya deui nabi sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekadkeun tah makrifat kenal ku hate. Nu kadua iqrarun bil lisan, ngucapkeun ku lisan. Naon buktina urang iman ka Gusti Allah ngucapkeun ku lisan. Naon nu diucapkeun? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu nekadkeun abdi
an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran illallah angin Gusti Allah wa asyhadu sareng nyaksian kaula anna Muhammadan kana saestuna Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasulullah eta utusan Allah. Jadi bukti ikrar, bukti ucapan lisan urang teh nyatana ngucapkeun kalimat syahadat. Syahadat teh kabagi dua, aya syahadat syar'an, aya syahadat munjin. Syahadat syar'an mah ukur dina ucapan, ari syahadat munjin mah selain diucapkeun ku lisan teh ditekadkeun, dibenerkeun oge ku hate. Alhamdulillah. Geus nekadkeun ku hate, ngucapkeun ku lisan can cukup. Naon bukti urang jadi jalma nu iman teh? Wa amalun bil arkan migawe ku anggahota badan. Sabab loba, naon loba teh tong baroraah umat Islam, tong baroraah orang burujul wetan, jalma kafir oge percayaeun ka Gusti Allah, percayaeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon nu ngabedakeun iman urang jeung kafir, percayana urang jeung kafir teh? Urang mah dibuktikeun panekadan urang, dibuktikeun ucapan urang teh ku pagawean, ku perbuatan urang dina anggahota badan. Makana kudu dilaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Sabab tugas manusia mah eueuh deui iwal ti ibadah ka Gusti Allah wa amalun bil arkan. Jadi lamun urang kakara nekadkeun percaya Allah, kakara ngucapkeun dua kalimat syahadat tapi henteu daek migawe kana naon diparentahkeun ku Allah, ngajauhan kana naon nu dilarang ku Gusti Allah, berarti iman urang teh can sampurna. Cenah geus jang arul. Nekadkeun enggeus, ngucapkeun enggeus, migawe ge enggeus, ngang migawena balang betong, migawena masih kene sakahayang, ngalaksanakeun ibadahna masih kene sakadaek, teu naon, lumayan. Sabab naon? Sabab iman mah kadang nambah, kadang ngurangan. Al imanu yazdadu wa yanqusu. Iman mah kadang nambah, kadang ngurangan. Ta pelebah nambah urang teh kudu bisa ngamanfaatkeun pikeun ibadah anu maksimal. Oge pelebah kurang urang kudu bisa ngacasna, bisa nge-upgrade-na, ngarah urang kembali deui ka imanan urang mutlak murni ka Gusti Allah. Ta eta ibu-ibu nu disebut iman. Jalma nu iman mah moal rugi, tangtu di akhirat bakal kagolongkeun jalma anu untung. Ta eta nu kahiji Bu. Jadi sakabeh jalma rugi teh kecuali nu kahiji jalma anu iman. Naon cenah Bu? Jalma iman mah moal rugi. Nu kadua nu kagolongkeun jalma moal rugi teh wa amilus sholihat, jalma anu migawe kana amal soleh. Ibu sok migawe amal soleh, loba keneh amal soleh, loba keneh amal salah, loba dina sajadah, loba haram jadah, loba taat, loba maksiat, loba ngahadiran majelis taklim, ngahadiran majelis taklazim. Tah ieu mah rabuan majelis taklim, majelis ilmu, aya majelis taklazim. Kumaha ka mana? Apal mereka ge. Kana tempat kagorengan. Ulah halarese. Jadi nu kadua nu kagolongkeun jalma moal rugi teh wa amilus sholihat. Kumaha cenah loba amal mah Bu? Nang teangan ku urang teh amal anu bakal ngocor pahalana. Sok sanajan urang geus maot, geus pupus di alam dunya. Naon? Sahanteuna aya 3 amal jariah anu pahalana ganjaranana bakal terus ngocor sok sanajan urang geus maot. Sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Aya sabaraha cenah Bu amal jariah teh? Aya 3. Jadi idza mata ibnu adam, di mana-mana maut anak Adam tegesna urang, ibnu Adam manusia, in qata'a amalu maka pegat sakabeh amalna. Salatna pegat gara-gara maut, puasana pegat gara-gara maut, zakatna pegat gara-gara maut, haji umrohna pegat gara-gara maut. Jadi jalma nu maot geus moal bisa ibadah. Illa min salasin, kajaba 3 amal anu moal pegat, dalam artian pahalana ganjaranana terus ngocor sok sanajan urang geus maot. Mana nu 3 teh? Nu kahiji shadaqatin
liatin sodakoh jariah. Ibu-ibu nu masihan ka masjid eta teh sodakoh jariah. Ibu-ibu anu nyieun sumur pek caina dimanfaatkeun jang kamaslahatan mere tempat mere lahan pikeun kamaslahatan eta kaasup kana sodakoh jariah. Pahalana bakal terus ngocor tateangan ku urang manfaatkeun waktu hirup sampai memeot teh pikeun neangan amal jariah salah sayidina sodakoh jariah. Jadi naon sodakoh jariah teh anu kamanfaatanana maslahat pikeun umum. Jadi lain maslahat jang diri sorangan jang umum. Masjid maslahat jang umum, WC umum ngaranna ge WC umum pasti jang umum. Jalan ulah ieu mah jalan nu tadina lega jadi leutik, cai nu tadina babari jadi hese. Manfaatkeun jadikeun urang sodakoh jariah, amal jariah ngarah pahalana sok sanajan urang geus maot ge terus ngocor ka alam kubur. Eta nu kahiji. Nu kadua au ilmin yuntafa'u bih, ilmu anu manfaat tur diala manfaat. Tak ieu pentingna urang nyuprih ilmu teh. Sabab ilmu teh bisa nyalametkeun, bisa nyilakakeun. Henteu sakabeh ahli ilmu salamet. Teu sakabeh nu boga ilmu salamet. Loba jalma nu pinter, profesor, doktor, magister, SIG, ajengan, kiai, wali berilmu tapi tungtung nasuul khotimah. Saha barsiso wali suul khotimah. Sabab naon? Teu manfaat ilmuna. Ta urang mah teu nanaon atuh. Loba henteu ilmu teh nya saeutik oge dimanfaatkeun. Insyaallah urang bakal jadi jalma nupang alus-alusna. Sabab jalma nupang alus-alusna nyatana jalma nu loba manfaatna pikeun batur. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pang alus-alusna manusia teh nu pang loba manfaatna pikeun batur. Bisa pidato, bisa qiraat, bisa ngajar, bisa naon deui, bisa macul, bisa tani, jeung sajaban nu penting mah manfaat. Sok sanajan saeutik. Makana aya kaunikan di pasantren mah. Loba santri ngajina pinter, segala katalar. Tapi begitu balik ke masyarakat kurang manfaat ilmuna. Naon eueuh berkah ti guru. Loba kejadian, loba kisah nu dicaritakeun ku guru, ku alumni. Padahal baheulana si eta teh pang pinterna. Malahan jadi pendidikan misalkan di pasantrenna, jadi pengurus, jadi rois misalkan. Tapi begitu balik ka lemurna asa teu manfaat ilmuna. Naon kurang kaberkahan tinu jadi guru. Nu mahalna nu ngabedakeun pendidikan pasantren jeung pendidikan lain teh naon barokah. Da teh asup akal atuh Bu. Jalma nu ukur gawena nyangu, nu ukur gawena bebersih, nu ukur gawena ngahidmat ka guru, tara milu ngaji, tapi balik ka lemur bisa ngaji. Titah pidato bisa, titah qiraat bisa, titah ngajar bisa, ngimaman bisa, manfaat. Padahal di pasantren tara ngaji. Ukur ngahidmah ka guru, cek guru pencetan, cek guru bebersih. Tak di dunia perkuliahan oge can kapanggih secara ilmiah. Nah santri nu tara ngaji tapi khidmah ka guru bisa barokah hirupna. Sabab henteu asup akal. Ta eta maunah jalma nu soleh. Mun ti jalma anu soleh disebutna teh maunah. Mun ti wali karomah. Dibikeun ka eta murid, asal murid eta guru ridho ka murid eta, insyaallah ilmuna saeutik tapi barokah. Loba santrina pinter ngajina teh tapi balik teu manfaat sabab naon? Waktu ku guruna titah bebersih kalah cicing di kobong. Waktu titah babantu mung kajian muka kitab. Teu ridho guru teh, makana kahalangan kaberkahanana sok sanajan eta budak pinter. Ta mudah-mudahan urang mah keluarga urang sing jadi ahli ilmu anu manfaat tur di alaman taat. Hoyong ibu gaduh murang kalih anu gaduh ilmu pasantren ke. Kur ngomong hungkul mah bohong. Hoyong gaduh murang kalih nu berilmu sakolakeun. Lamun ngomong hungkul mah ukur bohong. Buktikeun ayeuna mah. Ke bakal karasa di kampung ieu geus loba nu masa teh tingali 10 tahun 15 tahun ka hareup bakal aya perubahan di lemur. Ulah ningali ayeuna sabab urang teh keur berproses, keur bertahap
Moal ujug-ujug orang balik masantren bisa ngarumah lebur. Moal bertahap saeutik-saeutik. Engke ge karasa ningali ajengan beki kurang. Nu aya ge hararese misalkeun. Ningali ustad beki ngarurangan saanu nulutkeun barudak urang nu keur di pasantren. Tadi dia pentingna aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu anu manfaat tur di alaman faata. Mudah-mudahan urang terbersit dina hate urang, hayang masantrenkeun budak, hayang nyakolakeun budak dina raraga nyuprih ilmu. Sabab naon? Ilmu teh mahal, Bu. Ilmu mah henteu dijamin ku Gusti Allah. Naon maksudna? Kudu diteangan heula, kudu aya ikhtiar heula, kudu aya usaha heula. Beda jeung rezeki, Bu. Rezeki mah geus dijamin ku Allah. Maut geus dijamin ku Gusti Allah. Hirup ibu 1000 non sabaraha tahun geus dijamin ku Allah. Jodoh geus dijamin, tapi ilmu mah teu aya nu ngajamin. Makana di dieu pentingna urang masantren, pentingna urang sakola dina raraga nyupri ilmu. Kewajiban orang burujul wetan geus cupar ku nu masantren sawari. Lamun di ieu kampung eueuh nu masantren doraka kabeh. Da teu cukup kur ngaji rutinan kieu mah. Tapi aya nu secara tapakuh pidin diajar agama secara mendalam di pasantren, gugur tah kewajiban lemur teh kudu malasan. Sabab di dia pentingna ilmu bisa nyalametkeun. Tapi sabalikna tadi oge bisa nyilakakeun. Gara-gara loba ilmu babari nyalahkeun batur, gara-gara ilmu babari pokona mah segala rupana teu kana nyalahkeun batur. Kahalangan gara-gara ilmuna kurang toleransi, kurang ngahargaan, asa aing pang pinterna, asa aing pang jagona, asa aing pang bisana. Teu aya dawuh Allah ge ilmu teh saeutik sewang. Makana urang ngarasa loba ilmu. Ajengan ieu mah bisana ukur pidato eta keahlianana. Ajengan ieu mah bisana ngaji fikih eta keahlianana. Makana rupa-rupa di dieu urang silih hargaan antara ahli ilmu jeung ahli ilmu. Aw ilmin yuntafa'u bih. Jadi naon nu kadua amal nu bakal ngocor ganjaranana teh nyatana ilmu anu manfaat. Nu katilu aw waladin sholihin yad'ulah, doa budak anu soleh. Hayang ibu gaduh urang kali soleh. Budak ibu teh soleh atau napi salah? Hah? Ya ragu-ragu inungna ieu mah. Loba solehna loba salahna? Nurutan saha teh? Nurutan batur? Urang mah gampang nunjuk ka batur. Nunjuk mah hiji ka batur ka urang 4, 3 kita jempol mah bisa ka ditu bisa ka dieu. Urang gampang nunjuk batur. Budak teh goreng. Naon? Tuh nurutan babaturanana. Budak teh goreng. Tuh nurutan dulurna. Tapi teu ngarasa kana dirina sorangan. Makana cek Kiai Haji Asep Mubarok mah rumus hayang boga budak soleh mah 2. Saeutik atuh bo cukup 2. Nu kahiji inung bapana kudu soleh ti heula. Jadi amun ibu-ibu hoyong gaduh murang kali soleh jeung solehah, inung bapana kudu soleh ti heula. Ibu-ibu nang geus soleh can. Da moal soleh ibu-ibu mah tapi solehah ngan sok aya lawana solehot. Dina Al-Qur'an Bu aya 4 tipe keluarga. Saberiji cenah 4. Nu kahiji tipe keluarga Abu Lahab. Terang Abu Lahab? Henteu. Nu kadua tipe keluarga Nabi Lut. Nu katilu tipe keluarga Siti Asyah. Nu kaopat tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihis salam. Nu kahiji tipe keluarga Abu Lahab. Salakina kafir, pamajikanana oge kafir. Duanana salah. Nu kadua tipe keluarga Nabi Lut. Salakina soleh, pamajikanana salah. Nu katilu tipe keluarga Siti Asyah. Naon pamajikanana solehah, salakina salah. Nu kaopat tipe keluarga Nabi Ibrahim. Salaki jeung pamajikanana soleh jeung solehah. Di antara nu 4 eta ibu-ibu rek milih tipe nu kasaberiji. Nu kahiji, nu kadua, nu katilu, nu kaopat.
Nu kadua, oh berarti ibuna atuh nu salah. Dua mah. Nu kadua mah tipe keluarga Nabi Nuh. Salakina soleh pamajikanana Lut. Nabi Lut. Pak non salakina soleh pamajikanana salah doraka. Kira-kira eta opat tipe keluarga aya di burujul kabeh teu? Aya rumah tangga di burujul opatanana eta? Aya nu salaki pamajikanana salah duanana. Aya lain cek abi cek ibu-ibu utama. Panabi mah kurnanya. Aya eueuh di burujul cek ibu-ibu teh aya. Jadi kemun anu nyalahkeun nu rumah sakasinggung salahkeun ibu da abi mah ukurna nanya mah kumaha jawaban cek ibu-ibu aya. Nu kadua di burujul aya nu salakina soleh pamajikanana salah aya teu? Jempai ibu-ibu mung disalahkeun euy bagan ieu aya. Nu katilu pamajikanana solehah salakina salah Siti Asyah saha salakina Raja Fir'aun. Nu kaopat tah ieu tipe keluarga ideal keluarga Nabi Ibrahim salaki pamajikan teh soleh jeung soleha. Pertanyaanana ya terakhir Bu, rek milih nu mana? Nu kahiji, kadua, katilu, kaopat. Kaopat sepakat? Yakin? Muharobah? Dikunci teh jawabanana muharobah. Pertanyaanana, ridho ibu dicandung ku salaki. Naon sababna? Nabi Ibrahim apa majikanana dua, Sarah jeung Hajar. Ridho dicandung? Cenah keheulaanan. Yang arwah kajen kana dicakar heula. Tapi insya Allah da balager salaki di burujul mah moal wani. Tapi perlu urang boga kahayang tipe ideal seperti keluarga Nabi Ibrahim. Pamajikanana soleh, pamajikanana soleha salakina soleh. Oge murang kalihna nu jadi putra-putrana oge soleh. Saha putra Nabi Ibrahim? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Tak ye berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Nah tadi bulan Dzulhijjah disebut bulan haram sabab aya peristiwa ibadah haji. Syariatna salabiahna eta teh baheula kisah Nabi Ibrahim. Pan Nabi Ibrahim teh Bu naon hirup di zaman Raja Namrud. Raja Namrud teh raja bengis. Aya hiji aturan anu mana sahawai anu ngalahirkeun budak lalaki wajib dibunuh. Tah ibunda Nabi Ibrahim mung budakna dibunuh. Makana Nabi Ibrahim teh diteunden ka mana? Ka leuweung, ka goa ngarah henteu dibunuh ku Raja Namrud. Singkat carita geus gede balik deui ka lembur. Ningali kalakuan masyarakat lemburna aneh. Naon aneh teh? Naha masyarakatna beut daek nyembah patung. Padahal patung mah teu bisa nanaon jeung moal bisa nanaon kitu cek Nabi Ibrahim teh. Sabab Nabi Ibrahim dibere mukjizat pemikiran anu cerdas jeung kritis ku Gusti Allah. Jeung nu leuwih aneh deui, nu matak heran deui Nabi Ibrahim nu nyieun patung, nu nyieun patekong nu disembah ku masyarakatna teh bapana sorangan. Singkat carita Raja Namrud jeung pejabat nu lainna kaluar kota. Tah eta kesempatan jeung Nabi Ibrahim pikeun nyadarkeun kaumna. Kabeh patung nu laleutik dihancurkeun ku kampak ku Nabi Ibrahim. Disesakeun hiji patung nu gede, tak kampak disolendangkeun ka nu patung nu gede. Balik deui ta Raja Namrud jeung pejabatna ka kota, ningali keayaan kotana geus hancur. Naon berhala patungna geus hancur. Kabeh masyarakat dikumpulkeun. Saha ieu nu wani ngancurkeun patung sesembahan kaula? Eueuh nu ngaku. Nya aya hiji pengawal atanapi pagawe Raja Namrud teu milu ningali yen anu ngancurkeun patung-patung nu leutik teh Nabi Ibrahim. Nya dipanggil Nabi Ibrahim, diinterogasi, ditanya ku Raja Namrud. Wahai Ibrahim, bener maneh nu ngancurkeun ieu patung? Cek Nabi Ibrahim, henteu. Kuring mah curiga ka anjeun sabab kur anjeun nu ngewa kana sesembahan kaula. Cek Raja Namrud teh. Henteu cek Nabi Ibrahim teh. Keukeuh henteu. Tah didinya we dibalikeun ku Nabi Ibrahim teh. Sok we tanyakeun ka patung nu gede sabab kampak ayana dina patung anu gede. Kumaha cek Raja Namrud? Maknya cenah patung bisa ngancurkeun patung. Nah, eta kacaletotna Raja Namrud. Eta teh jadi kesempatan pikeun Nabi Ibrahim
tah geningan anjeun sadar yen patung teh henteu bisa nanaon moal bisa nyegah nanaon. Tidinya mulai kaum Nabi Ibrahim berpikir, mulai aya pengikut. Selama ieu sadar eueuh gunana percuma nyembah kana patung. Tapi Raja Namrud teu narima. Sabab lamun kitu bisa kaganggu kekuasaanana. Makana diparentahkeun Nabi Ibrahim dihukum mati. Kumaha dihukumna? Dibakar hirup. Tapi berkat mukjizat Allah eta seuneu nu kuduna panas tapi henteu jadi panas alias tiis. Eta mukjizat ti Gusti Allah. Di sapara kisah eta beuki loba pengikut Nabi Ibrahim. Tah singkat carita Bu, kanu tadi keluarga. Nabi Ibrahim teh nikah jeung Sarah teh geulis. Tapi selama nikah jeung Sarah teu boga wae budak. Jadi bisi ayeuna nu hese gaduh murang kalih sabar. Nabi Ibrahim jeung Sarah ge hese. Dina hiji riwayat mah Sarah naon neme hamil atanapi ngalahirkeun teh pas umurna 80 tahun. Pancik urang mah ayeuna asa mungkinnya 80 tahun mah ngalahirkeun ngandung ge geus moal jarang. Tapi eta berkat sabar. Tah pan teu ngandung wae teu gaduh keturunan ti Sarah boga pembantu geulis sarua saha namina Siti Hajar. Kumaha ceuk Sarah sok we Ibrahim nikah ka Hajar sabab Hajar mah jelema solehah nya nikah we. Tah teu kungsi lila nikah jeung Hajar gaduh murang kalih jenenganana Nabi Ismail. Oge ti Siti Sarah gaduh murang kalih namina Nabi Ishak. Taya berkaitan jeung ibadah haji. Kulantaran Siti Hajar geus gaduh murang kalih Ismail, Sarah teh cemburu. Sok sanajan nitah kawin ge ka Ibrahim ngaranna awewe cemburu. Mung saimah teh nya turun wahyu wayahna Ibrahim teundeun Siti Hajar jeung Ismail di padang pasir anu eueuh cai, eueuh buah-buahan, eueuh kadaharan. Anu mana eta teh baheula disebutna kota Bakkah, anu ayeuna mah disebutna Makkah. Singkat cerita begitu ditinggalkan Siti Hajar bolak-balik 7 kali Bukit Sofa jeung Marwah neangan cai teu meunang wae. Tapi berkat mukjizat Allah, pertolongan Allah dina caket sampean Nabi Ismail keluar cai. Nepi ka ayeuna caina teu saat-saat. Cai naon teh Bu? Cai jam. Aya nu umroh ti urang sok mawa kieu sewang ge. Sabab naon mun mawa sakompanna moal ka bawa berat dina pesawatna aya aturan. Makana mawana teh saeutik sewa. Tah eta cai jam. Singkat cerita eta teh berkaitan jeung ibadah haji. Sa'i tadi sofa marwah bulak-balik, jumroh nakot naon maledogan setan naon. Sabab aya singkat caritana Nabi Ibrahim pan hese awalna di hayang boga budak teh hese nya nazar ka Allah lamun mah dibere budak naon wae anu diparentahkeun ku Allah rek dipigawe ku Nabi Ibrahim. Makana pas tanggal 8 Zulhijjah disebutna poe tarwiyah. Naon cenah Bu? Tanggal 8 Zulhijjah teh disebut poe tarwiyah. Naon tarwiyah teh? Poenan merenung, poenan mikir-mikir. Sabab mimpi Nabi Ibrahim teh dititah ku Allah pikeun mencit Nabi Ismail. Tanggal 8 Zulhijjah mimpi deui. Tanggal 8 disebutna poenan Arafah. Arafah teh artina kenal, wawuh nyaho yen ieu mimpi teh bener ti Gusti Allah. Nya daek teu daek Nabi Ibrahim teh da parentah Allah. Budak nu dipika nyaah, dipika cinta, dipika hayang, tapi ku Allah titah pencit mah nya daek teu daek Nabi Ibrahim teh dipencit. Nya digerowan Ismail teh. Ismail, Bapa menang wahyu ti Allah kudu mencit anjeun. Kumaha cek Nabi Ismail? Kulantaran budakna budak soleh, mangga Bapa nyanggakeun. Budak ayeuna sigana mun bapana rek dipencit bakal kumaha Bu? Ah kajeun silih kadek ti heula sigana teh. Ta ieu tipe keluarga Nabi Ibrahim. Inung bapana soleh-solehah budakna oge soleh. Malahan keturunan Nabi Ismail jeung Nabi Ishak mah loba nu jaranten nabi. Makana Nabi Ibrahim mah boga gelar Abul Anbiya, bapana para nabi. Oge boga derajat Khalilullah, kekasih Allah. Makana pas peristiwa Isra Mi'raj di langit ka-7, langit pangluhurna Nabi Ibrahim, naon Nabi Muhammad teh papendak sareng Nabi Ibrahim. Alhamdulillah.
eta tipe keluarga nu ideal anu bisa nyalametkeun dunya akhirat teh tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ta eta Bu, awwaladin sholihin yad'ulah, amal nu bakal ngocor terus teh doa budak anu soleh. Insyaallah urang kalih urang bakal jadi murang kalih anu soleh tur solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta eta Bu dua, jalma nu moal rugi teh wa amilu solihah. Nu katilu wa tawasau bil haq, jalma nu moal rugi teh jalma nu daek sili wasiatan, sili ingetan, sili elingan dina jalan kabeneran. Reboan teh wa tawasau bil haq, pengajian teh wa tawasau bil haq, papatah guru ka murid teh wa tawasau bil haq, papatah kolot ka budak teh wa tawasau bil haq. Moal rugi bakal untung jalma anu resep sili wasiatan dina jalan kabeneran. Cuma nu jadi permasalahan di urang manaon, urang teh nitah bener tapi nyampaikeun kabeneranana henteu bener. Urang teh nitah alus tapi cara nitah urangna henteu alus. Contoh, puasa teu meunang rumah makan buka. Contoh ieu mah. Aya salah sahiji ormas nu teresep lamun bulan puasa teh warung makan buka. Ai cek sim kuring mah teu jadi masalah. Sabab naon? Bisi wae nu meuli ka warung makan teh keur sapar, keur di perjalanan. Bisi ibu-ibu nu keur ngandung, ibu-ibu nu keur hamil komo di kota mah nu gering, mun eueuh warung makan si eta mah bisa dahar misalkeun, pan jadi madorot. Tah, tapi nu patut digarisbawahi mah lain eta nabu. Carana salah, cara nunjukeun kabeneranana salah. Naon sababna? Warung makan bulan puasa buka di baledogan. Salah carana. Batur teh neangan napakah, neangan gawe jeung keluargana pek dihancurkeun ku segelintir orang, dihancurkeun ku beberapa kelompok gara-gara teresep lamun aya warung makan buka bulan puasa. Lain salah parentahna, sabab amar ma'ruf nahi mungkar teh wajib. Sim kuring, ibu-ibu, bapak-bapak boga kewajiban pikeun amar ma'ruf nahi mungkar. Nitah alus nyegah goreng wajib kabeh. Cuma kalemahan urang termasuk sim kuring teh nitahna kadang salah, nitah benar tapi cara nitahna henteu benar. Ah cenah paok we itu mah beunghar ngangkoret tara jakat tapi nitahna teh paok salah teh Bu. Begitupun tadi warung makan buka lain di baledogan, ajak ngobrol kumaha alusna kitu. Jadi ulah main hakim sendiri urang teh. Jadi nu jadi masalah mah dina diri urang. Kadang urang teh nitah bener, nitah alus ka batur ngang cara nitah urangna henteu bener. Tapi urang boga kewajiban pikeun wa tawasau bil haq, sili wasiatan dina jalan kabeneran. Oge nu terakhir nu kaopat Bu, jalma nu moal rugi mungguh Allah teh wa tawasau bisob, jalma anu sili wasiatan dina jalan kasobaran. Sabar kabagi tilu, nu kahiji sabar dina raraga ngajalankeun parentah Gusti Allah. Dua, sabar dina ngajauhan sadaya larangan Gusti Allah. Nu katilu sabar dina nalika urang meunang musibah. Ibu titah pengajian reboan sok sanajan mung tapi ibu teh daek naon mung ge kapaksa maksakeun ibu geus sabar wani ngajalankeun kana parentah Gusti Allah. Ibu-ibu teh embung maling sabab eta mah doraka siap ditahan, ibu-ibu teh geus sabar dina raraga ngajauhan larangan Gusti Allah. Oge nu katilu urang teh sabar lamun urang kakeunaan ku musibah. Ta urang sekalian doakeun dulur-dulur urang, warga-warga urang khususna di Kabupaten Garut beberapa kecamatan anu dinten naonnya banjir teh geuningan. Loba nu parah geuningan Bu. Urang doakeun mudah-mudahan sing dipasian kasobaran katabahan oge sing rizki milikna sing aya ti mana bae. Ala hadziniyah sholihah bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di kota banjir, di lemur longsor. Di urang ge aya dulur-dulur urang kakenaan ku longsor. Tah, urang kudu sabar dina nalika meunang musibah.
kamari urang teh menang musibah mangrupakeun corona 2,5 tahun urang teh henteu bebas. Ayeuna alhamdulillah mulai longgar, mudah-mudahan saterasna sehat. Kamari aya bencana baheula teh geus terjadi banjir bandang di Garut teh kamari terjadi deui sok sanajan teu bandang banjir hungkul. Jadi urang kudu loba ngadoa, kudu loba ikhtiar oge. Naon sababna teu cukup ku doa, naon sababna bisa banjir nah solokanana loba nu buang sampah sembarangan jeung sagala rupana. Urang sabar dina nalika meunang musibah. Para ibu, para bapak nu kusimkuring dipika hormat, tah eta 4 golongan jalma anu moal rugi alias untung engke di akhirat. Nu kahiji jalma anu iman, nu kadua jalma anu migawe amal soleh, nu katilu jalma anu daek siliwasiatan dina jalan kabeneran, nu kaopat jalma anu siliwasiatan dina jalan kasobaran. Mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun jalmi-jalmi anu untung jauh kagolongkeun ti jalmi-jalmi anu rugi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadacan ditutup urang maca shalawat la sasarengan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mangga sareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sakian kapihatur, mudah-mudahan seueur manfaatna khusus kangge diri pribadi umumna kangge urang sadayana. Sareng bilih aya kalepatan simkuring nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.